Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Kejadian saterusna, hal anu teu bisa dipiharap ku dirina harita jadi kanyataan. Panarajang Ki Balok Waja bisa disingkahan ku kacepetan gerakna ayo manganti, sedengkeun runtuyan panarajang ayo manganti geus teu bisa disingkahan deui ngahantem anggota badana, ngajadikeun Ki Balok Waja dina waktu harita geus teu bisa nawar deui kana kanyataan anu lumaku ka dirina. Ngabangkieung terus rubuh ngabebengkang maring lemah. Su jeleng not cebet dak cebrot cebet dak cebrot des. Wah bangkieu dalideung kebro. Ki Balok Waja henteu bisa deui buru-buru hudang sumengir nahan kanyeri, sedangkeun ayu manganti pancuh dina tangtunganana dina kaayaan anu tetep tenang. Bisa kabandungan ku sarerea tahapan ajen pangarti ayu manganti tetela leuwih punjul, buktina Ki Balok Waja rubuh. Ki Samarwulu anu nyaksian kana lumangsungna kajadian bener-bener ngarasa kaget. Ki Balok Waja guruna Jumara bisa eleh jajaten ku wanoja saperti ayu manganti. Ki Balok Waja bener-bener nyeri hate, hanjelu jeung wirang anu lain di kieuna dilalajoan ku muridna, oge ku anu sejena nyata kalakah dirina anu kasoran eleh jajaten. Sanggeusna yakin Ki Balok Waja teu wani neruskeun di lumakuna tarung. Ngandung harti ngaku karena keunggulan lawan, Ki Samarwulung jadi ngarasa panasaran hatena. Manehna dina waktu harita ngagajeleng luncat ka hareupeun ayu manganti. Cerat gajeleng jal gede. Ki Samarwulung guruna Marjan pancu nangtung di hareupeun ayu manganti. Ayu manganti neuteup bari imut ka Ki Samarwulung teu lila terus nyarita. Ieu mun teu salah mah nya Ki Samarwulung guruna Marjan teh nya. Bener Ayu, terus terang kula oge ngarasa panasaran hayang ngajajal kemampuan pangarti Andika. Ki Balok Waja tetela rubuh eleh jajaten ieu ngajadikeun diri kula panasaran pikeun ijen jajaten dina waktu ayeuna. Taya bayana lamun memang kitu mah Ki Samarwulung. Lamun kitu mah sarua Ki Samarwulung oge sarua saperti hana Ki Balok Waja. Ngabela murid anu salah beunang kahasut jeung kapangaruhan ku anu jadi murid. Geus teu kudu nyarita soal eta ayu manganti. Anu penting kula bakal suka hate upama geus bisa nguji ajen pangarti Andika. Hade Samarwulung.
pikeun diri kuring dina waktu ayeuna lain rek pamer ilmu atawa kekuatan, tapi lantaran anjeun anu keukeuh hayang ngarengsekeun ieu urusan ku cara ijen jajaten. Nu mata kuring moal buru ngaladenan karep jeung kahayang anjeun sakabeh. Sro. Kisah Merwulung harita ngawangun pasangan. Manehna leuwih ati-ati sabab tadi geus kabandungan kumaha kacepatan gerak ayu manganti dina ngalakukeun tata gerakna. Seterusna mampu ngarubuhkeun anu jadi lawan. Ayu manganti sarua harita ngawangun pasangan. Netep seukeut ka Kisah Merwulung terus nyarita deui. Ingetkeun ku Andika Kisah Merwulung, di mana geus beres urusan ngandung harti geus moal aya deui buntutna ieu kajadian. Hartina urusan di antara kuring jeung Jumara Katut Marjan urang pungkas dina waktu ayeuna. Kisah Merwulung ungeuk bari ngajawab. Taya bayana ayu manganti, kula memang satuju kana caritan Andika. Naon anu dilakukeun ku diri kula dina waktu ayeuna lantaran kadorong ku rasa penasaran. Hayang ngajajal kana kahebatan muridna Nyai Windu Apsari. Ningali guruna masih keneh tacan maju narajang. Marjan jadi keseleun hatena harita ngagero kanu jadi guruna. Geus teu kudu diajakan ngobrol wae Ki Guru. Eta jalma nu ngaran Syekh Manganti teh langsung tina kayaknya teh maungkeun kemampuan jeung kahebatan Ki Guru. Kisah Merwulung ngarti kana caritaan anu jadi muridna. Kisah Merwulung ngamimitian muka panarajangna. Urang mimitian ijen dijaten aya manganti. Hap ya. Kisah Merwulung maju narajang ngagunakeun senjata andalanana nyatana keputan bulu wajah nu mampu ngarangsakeun baju kulit jeung daging anu jadi lawan. Waktu dina jaban katukan mangsa Kisah Merwulung keur ngora kawilang jago anu kasohor. Satiap dirina ngagunakeun sanjata andalanana nyata kebutan bulu wajah. Mangsa lawan tara aya anu bisa mampu tur lepas tina panarajangna. Tapi kanyataan dina waktu harita memang henteu bisa dipercaya ku Merwulung. Sabab sanajan bener gerak panarajang Kisah Merwulung kawilang cepet, tapi kecepatan gerak ayu manganti tetela leuwih punjul batan gerakan manehanana. Huk siut 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 los los. Kebutan bulu wajah anu ngarah kana anggota badan ayu manganti tetela taya anu keuna kana sasaran. Wer siut huk huk jeleng karak hiuk los. Kisah Merwulung ngarangsek deui ku panarajangna, tapi tetep ayu manganti susah pikeun diudag ku panarajangna. Jojorelatan di antara samberan panarajang lawan. Aji Sutra anu ti tadi ngabandungan lumangsungna kajadian. Sanggeusna Ki Balok Wajah eleh dirubuhkeun. Terus ayeuna keur ijen ngalawanan Kisah Merwulung. Manehna ngegerendeng ngomong sorangan. Bener, hebat. Bener-bener hebat ilmu silatna ayu manganti. Ki Balok Wajah jeung Kisah Merwulung sigana bae bakal sarua nyanangan wiwirang. Eleh jajaten ku ayu manganti. Sabab ayeuna geus bisa katingali jelas ayu manganti menang deui bae angin ieu teh. Buktina panarajang Kisah Merwulung taya anu bisa kena kana sasaran. Untung ayu manganti bisa keneh di dieu. Cacakan lamun eueuh ayu manganti mah geus jelas kulawarga aing anu bakal nyanangan wiwirang. Aji Sutra bener-bener ngarasa bagja anu lain di kieuna. Sabab didinya aya ayu manganti anu ngabela. Lamun seg ayu manganti henteu bisa dicandet, sina cicing aya didinya geus bisa dipastikeun kulawargana bakal meunang musibah. Aji Sutra terus musirkeun perhatian kana lumangsungna tarung. Kitu nate dibarengan ku kepastian yen ayu manganti bakal aya di pihak anu unggul. Kisah Merwulung geus pasti bakal bisa dirubuhkeun. Naon anu jadi sawangan Aji Sutra memang teu nyalahan. Sanajan bener Kisah Merwulung terus naker tanaga jeung pangartina. Oge senjata andalanana, kebutan bulu wajahna terus ngancam anggota badan lawan, tapi tetep masih keneh tacan bisa mampu kena kana sasaran lantaran kacepetan gerak ayu manganti leuwih punjul batan lawan. Malah panarajang balasanti ayu manganti disingkahan ti sirikna bari jeung ti babaranting.
Ki Samarwulung ngarahuh jero hatena. Jadi yakin ayeuna mah kana kamampuhan lawan. Yen ayu manganti geus nyangking sapinuhna ajen pangarti Nyai Winu Apsari anu jadi guruna. Cileng. Ki Samarwulung dina waktu harita luncat ka tukang, ngahegak ngatur napasna bari jeung ngawangun deui pasangan. Neuteup seukeut kalebah ayu manganti bari ngomong sorangan dina jero hatena. Lamun aing nepikeun ka eleh jajaten ngaranapan saperti halna Ki Balok Wajah. Be cilaka. Bener-bener wirang gede keur diri aing. Eueuh nu punjul aing kitu deui Ki Balok Wajah sarua jadi pacundang beureunan. Jelas mun kieu mah ieu si ayu manganti teh geus nyangking sapinuhna ilmu Nyai Winu Apsari anu jadi guruna. Be cilaka lamun aing nepikeun ka rubuh teh ieu. Ki Samarwulung jadi mimiti kaentepan ku perasaan sabil hatena ningali kemampuhan lawan seperti kitu. Di mana panarajang manehna can aya anu bisa nembus kana badan lawan, malah panarajang balasan ayu manganti meh-mehan teu bisa disingkahan. Sedangkeun ayu manganti harita imut bari terus nyarita ditujukeun ka Ki Samarwulung. Kumaha Ki Samarwulung? Tarung anu lumangsung dina waktu ayeuna na masih keneh perlu diteruskan napikeun ka aya anu rubuh salah saurang di antara urang. Ki Samarwulung ungeuk bari terus ngajawab. Memang kitu katang tuanana ayu manganti. Andika memang hebat, tapi terus terang kula can rumasa eleh jajaten pangarti ku Andika. Nu mata ieu tarung kudu nepikeun ka jucungna, nepikeun ka pungkasanana. Oh, hade atuh lamun kitu mah. Ngan sekali deui kuring naneskeun ka diri Andika Samarwulung. Di mana Ki Samarwulung rubuh ngandung harti urusan urang geus beres. Henteu aya ditunggul sirungan catang supaan. Sabab ieu mah tarung meakeun ka panasaran lantaran Ki Samarwulung anu miharap ieu tarung. Mangga ayeuna Ki Samarwulung anu maju deui narajang. Ki Samarwulung memang henteu barangasan saperti Ki Balok Wajah, tapi dina hal ilmu silat malah leuwih punjul saeutik tibatan Ki Balok Wajah ukur beda salaput ipis sigana teh. Ki Samarwulung ungeuk ka ayu manganti bari terus nyarita deui. Hade, ayeuna kula anu bakal mihelaan maju narajang ka Andika ayu manganti. Awas ye. Ya. Ki Samarwulung maju deui narajang. Senjata andalanana kebutan bulu wajah ngarah kana dada ejeng beungeut ayu manganti. Mokaha lamun kena kana sasaran piraku henteu soek kulit ejeng daging lawan. Tapi saperti halna tadi anu karanapan ku Ki Samarwulung, rangsekan panarajangna tetep henteu mampu ngimbangan kana kecepetan gerak ayu manganti. Lain bae panarajangna teu keuna kana sasaran, tapi waktu ayu manganti ngalakukeun gerak panarajang balasan ngan ukur 2 kali panarajang balasan anu bisa disingkahan. Panarajang susulan ti ayu manganti anu saterusna kapaksa kudu ditarimakeun ku Samarwulung, ngajadikeun Ki Samarwulung ngabangkieung mundur ka tukang bari ngagero kaget ejeng nyeri. Kiu gila los cirbet cibrot dah wala bangkieung dalik deui jalik deui. Ki Samarwulung gancang ngajaga keseimbangan badana mancuhkeun deui tangtunganana. Ki Samarwulung harita ngahegak ngatur napasna, sedangkeun ayu manganti pancuk dina tangtunganana. Ki Samarwulung ngagarendeng ngomong sorangan. Nyaan bener-bener luar biasa. Aing teu nyangka upama ajen pangarti ayu manganti saperti kieu. Piraku aing bakal ngaranapan nasib saperti halna Ki Balok Wajah mah. Era temenan. Lagraku wanoja gelis rupa malah can lila makalangan dunia kajawaraan. Ki Samarwulung harita ngawangun deui pasanganana. Tetep masih keneh ngarasa panasaran sanajan tanaga geus mimiti ngurangan. Harita masih keneh maju deui narajang ka ayu manganti. Tapi saperti halna anu karandapan ku Ki Balok Wajah,
Harita tanaga panarajangna geus ngurangan kitu deui dina hal kecepetan gerakna. Dina waktuna katingali celah lolongkrang anu kosong. Ayu manganti ngarangsek kuruntuyan panarajangna. Antukna geus teu bisa dihalangan deui. Kisah Marwulung nasibna teu beda ejeng ti Ki Balok Waja. Ngagero kaget bari awakna ngajengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang. Gila, cileng, plas, ceremat, cedak, jebrol, cerebet, des. Wah. Kisah Marwulung geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Rubuh ngabebengkang, manehna kudu ngaku kana keunggulan anu jadi lawan. Ayu manganti masih keneh pancuh dina tangtunganana, sedangkeun Kisah Marwulung ngoneal hudang lalaunan bari jeung sumengir nahan kanyeri. Ayu manganti kadenge harita nyarita deui bari neuteup ka Kisah Marwulung. Kumaha Kisah Marwulung? Beres ayeuna mah urusan di antara urang dina waktu ayeuna. Lamun memang geus dianggap beres, kuring teu miharep aya deui buntutna tina ieu kajadian. Naon anu dilakukan ku urang ayeuna? Hitung-hitung Balumbang Timur. Kisah Marwulung cengkat hudang lalaunan, ngeprukan bajuna anu kotor ku taneuh garing, neuteup ka Ayu manganti terus kedalisan. Kula kudu ngaku secara jujur Ayu manganti. Andika memang punjul tibatad kula. Teu aneh, sabab Andika geus nyangking sapinuhna elmu Nyai Windu Apsari. Kula teu ngarasa era atawa hina. Rubuh katitih pangarti ku Andika. Sabab kula rubuh eleh jajaten ku muridna Nyai Windu Apsari anu memang geus henteu asing deui di dunya kajawaraan. Hampura upama kula kurang ajar atawa teu sopan, sing percaya urusan urang ayeuna geus lekasan. Beres taya gantar kakaitan. Kula moal rek terus papanjangan, sing percaya ka diri kula Ayu manganti. Ayu manganti imut. Paromana jadi hegar terilat terus kadenge nyarita deui. Nun atuh pami kitu mah Kisah Marwulung. Sok sanajan abdi oge hampura, lain ngandung harti, rek pamer ilmu atawa kakuatan, tapi da memang bongan di jalanan, ngarengsekeun urusan, kudu ku cara ijen jajaten. Ki Balok Waja oge daek teu daek harita datang nyampeurkeun ngadeuketan ka lebah Ayu manganti terus nyarita. Hampura ieu Ayu manganti, mun tadi geus nembongkeun sikep jeung caritaan anu kasar. Pikeun dewek mah ieu teh kakara ayeuna ieu lagrag di pakalangan ku anu jagelis rupa anu acan lila makalangan di dunia kajawaraan. Bagja pikeun anjeun Ayu manganti. Sabab geus jali ahli warisna Nyai Windu Apsari anu memang ngaranna geus teu asing deui pikeun jago-jago anu makalangan di dunia kajawaraan. Pokona mah geus moal aya deui urusan di antara urang dina waktu ayeuna pikeun kahareupna. Nya nuhun be atuh ari kitu mah Ki Balok Waja. Mudah-mudahan be atuh ieu kejadian teh sing dijadikeun atawa urang cadak hikmahna Ki Balok. Ku ayeuna ieu kejadian bakal terus leuwih antep deui hubungan tali wawargian di antara urang. Satuju. Dewek satuju ieu Ayu manganti. Pokona mah geus henteu kudu papanjangan deui ieu urusan. Sabab lamun bener Ayu manganti kejem telenges atawa jahat, ulah boroning murid dewek dalah sanajan dewek sorangan oge naon hesena dieureunkeun jadi jelema dina harti dibinasa. Tah ayeuna mah rek pamitan we. Ieu kula teh Ayu manganti oge ka Aji Sutra sakitu we nya penting nama. Geus kitu mah Ki Balok Waja jeung Jumara anu jadi muridna. Kitu deui Kisah Marwulung jeung Marjan terus aramitan indit ninggalkeun eta patempatan. Sanggeusna arindit kabeh, Aji Sutra datang nyampeurkeun bari nyerenge seuri terus nyarita. Aduh hebat bener luar biasa. Akang ngarasa panuju anu lain dikeun aku tindakan Ayu manganti. Ki Balok Waja jeung Kisah Marwulung
jadi kabuka ayeuna mah mata maranehanana henteu mampu ngungkulan Ayu Manganti. Ayu Manganti imut bari terus ngawalon. Abdi memang kapaksa kedah mampu ngungkulan kaayaan Kang. Margi Ki Balok Waja kitu deui Ki Samarwulung. Estu sanes heureyan dina ngalakukeun palarajangna. Tapi ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna, anu memang bakal ngabahayakeun kana keselamatan jiwa. Nu matak abdi oge kedah ngagunakeun kemampuan sapinuhna Kang. Aji Sutra unggut-unggutan bari terus nyarita deui. Muhun, memang ku akang oge ka Bandungan. Ki Balok Waja kitu deui Ki Samarwulung kawilang nafsu hayang ngarubuhkeun Ayu. Malah akang oge terus terang we aya kasalempangan hate mah. Sabab ningali ketak jeung tandang nu jadi lawan sakitu garang jeung bayanganana. Inggis akang teh Ayu Manganti nepikeun ka bobor karayuan. Padahal mah teu kedah salempang ku kaayaan diri abdi atuh Kang. Margi naon anu disalampangkeun ti diri abdi, anu memang sakieu laifna, jami anu memang teu aya ajena Kang. His eta Ayu mah sok bari jeung ngarendahkeun anjeun taeun teh. Ulah ngabahas ngeunaan masalah eta sabab keur dari akang sakulawarga Ayu Manganti mangrupa jalmi anu mampu dipuntangan ku kulawarga akang sarta ngabebaskeun tina masalah anu upami teu diungkulan teu mustahil. Janten musibat keur kulawarga akang kitu ta Ayu. Nuhun be atuh upami naon rupi tindakan abdi anu tos dilakukeun katampi ku Kang Aji. Keur akang malangkung-langkung Ayu. Tadi ku akang bisa kabayangkeun upamina teh mah teu aya salira Ayu, akang tos rubuh tanpa daya. Ki Balok Waja panarajangna jelas bakal ngabahayakeun diri akang anu geus moal mampu deui ngalawan. Namun akang ditulungan ku Ayu, akang bisa salamet. Upami seug teu ditulungan ku Ayu mah duka kumaha nasib akang. Dina kaayaan keur kitu Juragan Gandara aya datang keluar nyamperkeun ka lebah Ayu Manganti. Netep antep ke Ayu Manganti telilat terus kedalisan. Kula nganuhunkeun pisan ieu ka Ayu Manganti sabab ku tindakan Ayu Manganti tadi sacara henteu langsung geus ngangkat ajen kahormatan kulawarga kula. Upama seug teu aya Ayu Manganti, kulawarga geus pasti bakal menang panghinaan sabab jelas moal aya nu mampu ngungkulan Ki Balok Waja jeung Ki Samarwulung Ayu. Ayu Manganti kadenge harita nyarita deui ditujukeun ka Juragan Gandara. Rupina mantos kitu be panginten dikeresakeunana Juragan. Abdi tetela aya di pihak anu unggul, mampu ngungkulan kaayaan. Nanging ku kajentenan tadi jelas rengse urusan teh henteu janten papanjangan kitu numutkeun Ki Balok Waja sareng Ki Samarwulung mah. Juragan Gandara unggut-unggutan bari terus kedal delisan. Nya syukur be atuh ari kitu mah. Kula oge ngarasa regreg hate ari geus kitu mah Ayu Manganti. Ayu Manganti mampu ngungkulan jalma-jalma anu rek nyieun kakacauan. Ieu kejadian teh jadi tambah kayakinan keur kula mah. Ayu Manganti wanoja jago pinilih. Kula bener-bener panuju. Hayu ngobrolna. Urang di jero ieu ayeuna mah Ayu. Juragan Gandara ngajakan asup ka jero imah ka Ayu Manganti jeung Aji Sutra. Geus kitu mah tiluanana terus arasup ka jero imah. Sanggeusna aya di jero imah, tiluanana neruskeun deui obrolan. Aji Sutra bet asa ningali kasampetan anu hade, ngabandungan sikep ejeng caritaan bapakna anu geus ngarasa kahutangan budi ku bantuan ejeng pitulungna Ayu Manganti. Ayeuna cek pikirna waktu anu hade pikeun negrakeun jalan pikiranana.
Aji Sutra netep ka juragan Gandara anu jadi bapana terus nyarita lalaunan. Rupina mah mengpeung ayeuna urang ngariung tiluan ama. Salares nama abdi aya nu hoyong didugikeun ieu teh ka Ayu Manganti. Aya saena ayeuna upami ka uninga ku salira ama anu tangtosna oge bakal ngartos kana naon anu bakal didugikeun ku abdi ama. Cik. Jelaskeun ka ama Aji, sok caritakeun. Teu kudu asa-asa, kumaha maksud Aji teh? Tah, janten kieu ye, Ayu, dumasar kana kanyataan ningali kamampuhan Ayu Manganti dina soal ilmu silat. Salares nama, jalmi saperti Ayu Manganti kawilang dibutuhkeun pisan ku urang ama kanggo keamanan kulawarga urang sadaya. Ari margi saha anu terang bakal aya masalah anu sanesna deui anu nungtun kana kakacauan. Urang ngabutuhkeun jalmi anu mampu ngungkulan kakacauan saperti halna Ayu Manganti. Janten abdi sejang ngusulkeun ieu teh ama saenama Ayu Manganti tumetep di dieu muhun di urang. Margi jelas urang merejogikeun jalmi saperti Ayu Manganti. Kitu tah usul abdi mah ama. Ayu Manganti puguh be kaget. Ngadenge caritaan Aji Sutra seperti kitu teh gancang harita Ayu Manganti nyarita. Kek, hapunten heula Kang Aji. Waktos dina dinten-dinten kamari abdi nyenggeman sote tumetep di dieu. Oge eta teh kanggo samentawis. Tumali abdi memang ngaraos tanggung jawab ku ayeuna kajantenan anu dilakukeun ku diri abdi ka Jumara sareng Marjan. Nanging upami ayeuna abdi kedah tumetep di dieu mah rupina bae moal tiasa. Ari margi abdi oge masih keneh aya kaperyogian ieu teh maksud teh kaperyogian anu sanesna. Juragan Gandara nyerenge seuri bari netep antep ka Ayu Manganti teu lila terus kedal delisan. Naon anu dilisankeun ku Aji Sutra? Terus terang kula ngarasa panuju ejeng satuju pisan. Terus terang memang bener anu dijelaskeun ku Aji Sutra. Jalma saperti Ayu Manganti dibutuhkeun ku kulawarga kula keur ngajaga keamanan ejeng kahormatan ieu kulawarga. Nu mata kula menta Ayu Manganti ulah rek nolak kana ieu pamenta kulawarga kula. Reka saha deui nyamuntang ejeng menta bantuan ari lain ka Ayu Manganti mah. Ayu Manganti jadi ngahulang bangun anu bingung. Juragan Gandara bet sarua deui ngarojong caritaan anu jadi anakna. Bet jadi berat keur Ayu Manganti dina nyaritana pikeun nolak eta pamaksudan. Aji Sutra ngararet deui ka Ayu Manganti teu lila terus nyarita deui. Ayu, ieu kapercayaan oge kahormatan ti kulawarga akang ulah dugikeun ka ditolak. Margi akang oge memang perlu ngaronjatkeun ajen ilmu silat. Piraku be dugikeun ka henteu nampi. Ayu Manganti ngahulang deui bae bangun anu bingung dinenangtukeun sikep atawa jawaban. Ningali kaayaan Ayu Manganti saperti kitu, gancang harita Aji Sutra nyarita deui. Kebe atuh Ayu, ari rada berat keur Ayu upami kudu terus-terusan tumetep di dieu mah. Akang oge laras anting ade akang, wayahna kudu dilatih jurus ku Ayu. Sabab lamun akang jeung laras geus maher dina ilmu silat, moal make kudu sieun ku ancaman jalma-jalma jahat anu rek ganggu kana keamanan ejeng kasalamatan kulawarga akang di dieu. Kumaha upami kitu? Ayu Manganti narik napas panjang. Geus dikitukeun ku Aji Sutra manehna jadi henteu bisa nolak deui. Harita manehna ngawalon pono. Nya upami kekeh teuing mah teu sawios Kang. Aji Sutra ngareret ka Juragan Gandara anu jadi bapana terus nyarita deui. Tah, kitu geuningan ama. Ieu Ayu Manganti teh
nyayogikeun diri gesan ngalatih abdi sareng laras anting. Sakumaha anu disenggemkeun tadi ku abdi, upamatos pada mahir dina hal ilmu silat mah, sok asa piraku dugikeun ka salempang atanapi sieun ku gangguan jalma anu bakal ngaganggu kana keamanan sareng keselamatan kulawarga urang. Kumaha emutan ama? Juragan Gandara unggut-unggutan di barung bari jeung nyerenge seuri telila terus kedal di lisan. Nya ari ama mah satuju, memang satuju pisan aji. Malah milu syukur jeung bagja sabab diri hidup duaan anak ama bakal dilatih dina hal ilmu silat sangkan bisa saperti halna ayu menganti. Tah kieu jadi ayu menganti ulah kapalang dina harti ulah kapalang bela ejengnya nya kakula warga kula wayahna kudu jadi guru Aji Sutra ejeng laras anting dina hal ilmu silat. Ayu manganti ungeuk bari terus ngawalon pondok.